Nyiyarno mokan kakurangan gaji sabulan teu nyukupan tungtungna budak gade bari jeung capek hate barang geus numpuk di pagade. Geus beak gadekeun kabutuhan teu eureun jeung listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan nginjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga ka kos hipa najan mayarna unggal poe butuh mah kumaha engke sugan isu kepagetok milik mah sahanyaho anu penting di imah ngejok. Geus beak gadekeun kabutuhan teu eureun jeung listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan nginjem teu hararese cukup make KTP nurutan tatangga ka kos hipa najan